الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به faslun utawi iki iku sawiji pasal dek pasal sawiji bae dek sawijina diheulakeun utawi iki nama hadza jadi asal nama hadza faslun hadzana teh dibuang tapi tina ngalogatna diayakeun utawi iki eta utawi iki mah tina hadza utawi iki iku sawiji pasal mata kentong utawi iki disakalikeun jadi sakala bisi lieur maneh bisi lieur nganyahokeunana faslun utawi iki iku pasal sawiji tuh ini jadi logatna faslun nama iku pasal sawiji ai utawi ikina di mana tina hadza anu dibuang jadi samemehna faslun aya hadza faslun tade engke ge kitu dewe amun aya kata faslun atawa aya babu utawi iki iku bab naon namun dina kajurumiyah babul i'rab utawi iki iku bab ale tetep ing dalam martelakeun i'rab jadi logat iku nama kapalebah dinyana eta tarkibana jadi khabar faslun teh anan utawi iki iku pasal sawiji arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam iku 5 syahadatu an sawiji nyakseni ing satuhune kalakuan iku la ilaha ora ana kang den sembah iku maujud la nafiatun lil jinsi teh sarua jeung la haula la ilaha iku la ilaha ora ono kang den sembah iku maujud illallahu angin tegese Allah wa anna muhammadan lan ing satuhune kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku Rasulullah utusan Allah wa iqamus sholati lan ngadegkeun salat wa itauz zakati lan ngawehkeun zakat ngaweh maparin jadi maparinkeun wa shaumu ramadhana lan puasa ing dalem bulan Ramadan jadi aya fi di jerona teh antara saumu jeung Ramadan aya fi harap jar atak ing dalem lan puasa ing dalem bulan Ramadan wa hajjul baiti lan naja ing baitullah atawa lan haji ing baitullah nya geus haji lan haji ing baitullah sapa man wong ulah kieu man utawi saulah ya utawi ya sapa man wong jadi pangil tina haju eta keuneu engke mah beuki maju ngaji nahwu bakal nyaho haju teh masdar idofat kana maf'ulna kana al bait man jadi pangilna wa hajjul baiti lan haji ing baitullah sapa man wong istata'a kang kawasa ieu man ilaihi maring ieu bait apane sabila saking arah jalane sok baraca arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam iku 5 syahadatan
hiji dan haji Allah sosoman buo istatoa kawasan ilman ilaihi paling ieu bae apa sabilan sakihan jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pasal pertama dina ieu risalah, dina ieu matan. Pasal pertama rek nyaritakeun arkanuddin, rukun-rukun agama. Tong orang ngomongkeun arkanul Islam, arkanuddin, rukun-rukun agama, tihang-tihangna agama. Sabaraha hiji ari tihangna agama. Apan ruknun teh tihang. Tihangna agama aya 3. Nu kahiji iman, kadua Islam, katilu ihsan. Eta disebutna arkanuddin, rukun agama. Di mana langsung berdasarkan hadis anu diriwayatkeun ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang, mau dibaca Arab nama. Lain nama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza arajulun hadis panjang. Ringkasna ieu hadis mah kieu hiji waktu saur Sayyidina Umar. Kaula sadaya nuju calik dicaket Rasul sallallahu alaihi wasallam keur ngariung cara Rasul. Duka tos naon, duka bade naon. Yang jelas nuju caralik jeung Rasul. Tiba-tiba tidak diketahui dari mana datangnya, datang seorang laki-laki. Jadi datangna eta lalaki teh tidak diketahui di mana kedatanganana. Lamun di tempat anu loba lengkop mah kaharti kitu ge, tapi di tempat anu datar mah mun aya jelema nu datang nya dia jauh keneh bakal katingali ti ulah mah. Ieu mah tiba-tiba ujug-ujug geus payuneun Rasul. Jeung teu naroskeun heula nu mana Rasul, biasana lamun aya sema sok naroskeun aya Rasul mana. Ieu mah ujug-ujug langsung ka payuneun Rasul. Teu dipersilahkeun teu naon geek calik papayun-payun jeung Rasul, bahkan calikna ge diadapkeun cenah. Tuur eta lalaki ka tuurna Kangjeng. Eta lalaki bersih pakulitanana make baju anu kacida bodas, rambutna kacida hideung. Jadi katingali alusna gitu, kasep lalaki. Tiba-tiba eta lalaki bertanya ka Kangjeng, "Ahbirni anil Islam." Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang Islam. Urang mah wartosan naon ari Islam? Rasul ngawalar, al-Islam syahadatu alla ilaha illallah, anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jawab Rasul itu. Islam teh ieu engke bakal dicaritakeun. Sanggeus dijawab ujug-ujug sodakta. Bener sih. Ongkoh nanya tapi begitu diwalar ke Rasul nyebutna benar kitu mah Islam teh eta. Jika gunung geus nyaho teh tadina. Nu sajen teh terpesona mun bahasa urang mah kasima. Henteu ieu ngaharulang we ngadengekeun dialog eta lalaki jeung Rasul. Kemudian eta lalaki naras deui akhbirni anil iman. Cing cobi ari iman naon? Oh iman mah al-iman antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bil yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrihi. Sadaqta cek eta lalaki. Ketika cek Rasul iman teh ieu cek eta lalaki sadaqta bener. Kemudian eta lalaki naras deui akhbirni anil ihsan. Akhbirni anil ihsan. Cobi naon ari ihsan? Diwalar ke Rasul al-ihsan anta abudallah ka'annaka taro fa illam takun taro fa innahu yara. Oh ihsan mah kieu engke terjemahna di hareup lah. Dijawab deui kata laki sadaqta. Kemudian harus dia laki teh akhbirni anis saah.
cing cobi wartosan abdi ari kiamah iraha. Tah eta mah Rasul ngawalarna mal mas'ul anha bi a'lam minas sa'il. Hapunten nu ditaros teu langkung terang tibatan nu naros. Nu ditanya nyataan kaula meureun gitu cek Rasul teh. Teu leuwih nyaho tibatan anjeun nu nanya. Jadi kaula jeung anjeun sarua teu nyaho. Iraha kiamah. Tuh. Jadi amun geus telak kana hadis ieu mah urang moal kapancing dek anjeun prediksi kitu kieu ge Rasul wae ge nyebatna. Teu tah pas hari ini. Oh nya. Cek eta lalaki teh nya. Dan terasa eta lalaki teh nyambung di pertarosan. Akhbirni an ammaratiha atau upami henteu uninga iraha wah waktuna kiamat. Cing wartosan naon wae kira-kira tanda-tandana daet kiamat. Nya namanya Rasul ngabaler di antarana antalidal amat robataha. Engke bakal loba amat ngajurukeun dulunganana. Terus deui bakal loba jelema-jelema tukang ngangon embe anu tadina teu bogon senal-senal acan, pakaianna ge kudu satutup erat, bakal caricing di luhureun gedong-gedong dan lain-lain lah loba hadisna. Geus beres diwaler kitu, ujug-ujug eta lalaki teh nangtung ngaleos. Geus ngaleos teh sahabat teh cunangna gitu, sahabat naringali deui ka mana ngaleosna teu kanyahoan tingkah menang ngaleosna. Namanya Rasul naros ka Sayyidina Umar. Umar apal teu saha nu bieu? Biasa sahabat mah lamun ditaros etikana Allahu wa rasuluhu a'lam. Aduh ka. Allah we sareng Rasul nu uninga mah. Saur Kangjeng Rasul tah nu bieu teh Jibril. Jadi malaikat Jibril secara sengaja ngarupakeun jelema datang ka Rasul payunun para sahabat. Cek Rasul eta teh nu bieu Jibril sengaja datang rek mapatahan urusan agama ka aranjeun ku cara dialog. Jadi henteu Jibril langsung nyarita, Jibril nanya ka kaula dibejakeun tah nu ditanyakeun ku Jibril teh eta teh sendi pokokna agama. Maka eta hadis cek ulama-ulama ahlul hadis disebutna ummul hadis. Kawa surat Fatihah ummul Quran. Jadi artinya ke hadis-hadis anu sejen teh seakan menjabarkeun hadis eta. Jadi we ditarik ku ulama kesimpulan yen rukun agama teh 3. Kahiji Islam, kadua iman, katilu ihsan. Kalau dibalikan ya wae iman kahiji ya enggak. Ngalamun ngali kana runtuyan hadis eta Islam anu pertama ditaroskeun. Jadi lamun agama hayang panceg nya ieu nu tiluna kudu aya. Iman, Islam, ihsan kudu aya di jelema. Dina dirina jelema. Lamun eueuh hiji bakal dengdek. Eueuh 2 nya ngeyeng. Eueuh tiluanana nya rubuh. Beak. Kawas ieu itu berarti suku meja gitu. Lamun meja tawa kursi anu sukuna 3 eueuh hiji pan bakal nyangeyeng meureun Mang Liu. Nya. Jadi agama oge tihang pokona teh 3 perkara, iman, Islam, ihsan. Tah anu rata-rata jarang dieu teh ieu ihsan jarang. Tah saeulanan urang samungkeun. Ari ilmu keur nganyahokeun Islam naon fiqih. Jadi fikih teh ilmu keur nganyahokeun Islam. Ari ilmu keur nganyahokeun iman naon? Tauhid atawa aqaid. Ari ilmu keur nganyahokeun ihsan naon? Tasawuf. Jadi ilmu anu 3 eta mah nya wajib dipelajari ku tiap mukallaf. Da keur ngajaga tihang agamana. Artiana mah. Hah? Jadi ilmu anu 3 mah nya dalam batas-batas engke oge mun fikih mana wae samet mana anu wajib tiap jelema kudu mempelajari fikih. Dina aqaid samet mana wae anu wajib mempelajari. Dina tasawuf batas mana wae anu tiap jelema teh wajib. Tah lamun sasesana teh eta mah engke asupna kana fardu kifayah.
Kudu aya anu nyaho nepi ka detil mah. Sawareh wae mah ulah nikah blong teu nyaho kabeh. Ngalamun dina batas-batas tertentu, tiap jelema wajib nyaho fikih. Teu bisa silih tulungan eta mah. Tiap jelema wajib nyaho dalam batas-batas tertentu engke. Dina aqaid tiap jelema wajib nyaho dalam batasan sekian persen samatmanan wajibna. Tasawuf oge sarua. Jadi ringkas nama da tujuan ngajemnya keur nunaikeun kewajiban. Eta ger. Salah ulah asa disesere di hukum. Urang nunaikeun kewajiban. Nunaikeun kewajiban titah Allah Ta'ala. Nyata mung dititah ka Allah Ta'ala teh. Nyeun eta putuskeun kontrak jeung Allah Ta'ala emun kitu mah. Ingkah tong cicing dina bumi menang nyeun Allah Ta'ala neangan. Lamun geus mung dititah ku Allah mung dicarek hayang merdeka, heuh kari neangan jagat raya anu salianti menang nyeun Allah bebas. Gitu. Gitu sebenarnya dan terlibat. Allah teu ngaribat-ribat. Ente geus mung diatur, mung dititah, mung dicarek hayang bebas. Silahkan keluar dari alam semesta jeunan Allah. Jadi engke teangan Tuhan salianti Allah. Pek neangan tempat. Ternyata kan cek ilmu ada kabeh alam semesta menangin Allah Ta'ala atuh ayahna we. Gitu. Pindah desa mah babari atunya. Pindah negara oge bisa keneh. Coba pindah alam semesta. Pindah ke mana? Masuk aya nu mung cenah lah. Diatur. Yang bebas heula hega yang bebas. Kada tinggal neangan heula tempat anu bakal bebas maneh salianti tempat ciptaan Allah. Ternyata sapayahna saya cicing di tempat anu meunang nyiptakeun Allah. Nyawayana kudu daek terikat ku peraturan Allah. Tapi antara Allah teh nitah ngaji. Allah teh nitah ngaji. Da ari bisa jeung pinter memang teu dititah henteu. Ngalamun ngajina dititah. Bisa jeung pinter nama eta mah bonus hadiah. Eta da dawuhna apa petir almarhum. Euy Allah teh teu nitah bisa, teu nitah pinter, nitah ngaji. Nitah ngaji mah dalilna loba na Quran hadis oge. Yang jelema ku Allah dititah ngaji. Pinter jeung bisa mah teu dititah. Da pinter jeung bisa mah bonus hadiah. Ngan mah mungkin ujug-ujug jelema dibere bonus ari teu meuli. Nya ujug menangnya bonus. Ai meuli pokona teu tah pokona teh ngajina. Penting mah maneh daek ngajina. Sing husnudone berarti maneh rek dibisakeun jeung rek dipinterkeun ku Allah. Ngan lamun encan tungguan we bari keudeuy. Teh lamun Allah ngresakeun maneh daek ngaji, kudu husnudon berarti maneh teh rek dibisakeun ku Allah. Rek dipinterkeun. Ngan lamun buktina encan, cing sabar heula we tungguan. Jadi sakali deui rukun agama aya 3 lah pahil ngajawab yang ditanya. Rukun agama mah 3, iman, Islam, ihsan. Ari ilmu keur mempelajari eta rukun agama aya masing-masing. Keur mempelajari tentang Islam, ilmuna fiqih. Keur mempelajari tentang iman, ilmuna aqaid atau tauhid. Keur mempelajari tentang ihsan, ilmuna tasawuf. Ayeuna urang mimitian asup kana bahasan tentang Islam, jadinya urang uruntuikeun heula. Naon ari hartina Islam? Pan Islam teh sagatna mah masdar tadi pisan geuning diaji. Wajan if'al aslama yuslimu Islam. Jadi tina salima asana, salima yaslamu. Naon ari Islam nya ai ceuk lugot mah artina terjemahna kata Islam asalna mah al-inqiyad wal istislam. Artina teh dua ngaranna inqiyad jeung istislam. Tapi eta dua arti teh hampir mirip. Naon? Turut atau tunduk.
Jadi artina Islam teh cek logat mah tunduk atau turut. Ari Islam pagaweanana jelemana disebutna muslim. Jadi cek logat mah setiap anu tunduk atau setiap anu turut kana naon we disebutna muslim. Cek logat wong kang tunduk, wong kang turut. Jadi artina Islam teh cek logat mah al-inqiyad wal istislam. Tunduk sawa turut. Tunduk teh apa namanya tunduk? Ya tunduk. Henteu ngalawan. Turut, nurut gitu. Eta arti Islam cek logat. Naon ari artina Islam cek istilah syara nu dimaksud ku rukun agama ieu. Kata Islamna cek istilah syara mah lebih khusus. Nya eta artina Islam teh al-inqiyad lil ahkamis syar'iyyah. Artina Islam teh al-inqiyadu lil ahkamis syar'iyyah. Tunduk turut kana pirang-pirang hukum syara. Jadi kalakuan nun tunduk jeung turut kana hukum syara eta disebutna Islam. Pelakuna disebutna muslim. Jalama Islam tanu disebutkeun jalama Islam teh jalama anu tunduk turut karena hukum-hukum syara, itulah yang disebut orang muslim. Artina Islam teh jadi. Balik deui. Jadi artina Islam teh secara istilah syara mah anu dimaksud ku rukun agama nomor kahiji teh ya anu engke sok sah disebut agama Islam teh. Tah artina Islam di dinya mah lain sakur-sakur turut tapi khusus al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyah. Tunduk turut kana sapirang-pirang hukum syara. Tah kalakuan ngilu nurut tunduk kana atau patuh kana hukum-hukum syara, tah kalakuan eta disebutna Islam, jelemana disebutna muslim. Berarti nu dimaksud ku hukum syara di dieu naon? Hukum syara zahir. Matak Islam mah aturan-aturan zahir sehingga ilmu nage engke ilmu fikih. Nu dipake ngatur. Setiap jelema anu dina kalakuan zahirna daek turut tunduk kana hukum-hukum syara, tah eta disebutna muslim. Kalakuanna disebut Islam. Jadi Islam mah kalakuan. Ada hukum syara nya loba atuh hukum syarat nangke masyaallah. Hukum syarat teh loba. Ngan peda tina sekian pokokna ajaran Islam aya anu dianggap jadi rukun keur eta Islam. Sehingga bisa ngabedakeun antara muslim jeung lain muslim. Memang benar hukum syarat teh loba, hukum syarat teh sakabeh kalakuan jelema kabatas ku hukum syara. Ngan aya beberapa hal anu dianggap pokok sehingga disebut rukun keur eta Islam. Maksudna dianggap rukun keur Islam teh ieu perkara teh bisa jadi nu ngabedakeun antara muslim jeung lain muslim. Da dina hal sejen mah kadang-kadang bisa mirip. Tingkah orang Islam jeung lain orang Islam bisa mirip. Ngan dina perkara-perkara nu ieu mah bisa dipakai ciri. Artina lamun aya jelema nu ngalakonan hal-hal ieu, saheulaanan mah tong ngora ningali hate atawa kumahana, sebutkeun si eta Islam. Berarti jelemana eta muslim tanu ngalakukeun eta teh. Sabalikna entong nyeri hate lamun aya jelema ninggalkeun ieu perkara terus ku batur dipertanyakeun ai si eta Islam lain tak tong nyeri hate. Dan memang ieu pokok-pokok anu ngabedakeun antara muslim jeung lain muslim dina laku dohir. Tah mangka perkara pokok ieu eta disebutna rukun Islam. Sabaraha hiji sesuai jeung hadis nu tadi. Arkanul Islami khamsah. Ari sapirang-pirang rukun Islam seueurna eta aya 5. Jadi perilaku zahir anu jadi pokok kalakuan Islam teh aya 5 perkara. Eta bisa ngabedakeun Islam jeung lain Islam kudu 5 eta dina zahirna.
Oke, pan meureun ingin urang yang anu mau sok ditanya nya. Kuno baroah. Ieu teh mayit muslim atau mayit jalma Islam. Tala mereka jawab teh ingat-ingat we. Keur waktu hirupna ngalakonan teh perkara nu ieu. Lamun tah nyaho urang ge sok ngalakonan perkara nu ieu tong ragu-ragu sabutkeun nya Islam. Abi nyaho sok ningali si eta ngalakonan anu. Tos, jadi rukun Islam teh aya 5 berdasarkan hadis nu tadi. Berdasarkan hadis anu tadi. Ngan meme asup nyaritakeun rukun nu 5 hiji-hijina. Urang caritakeun heula ngeunaan syarat asupna Islam keur jelema nu tadina lain Islam. Lamun jelema nu tadina lain Islam, hayang asup Islam tah syaratna aya genep. Syarat sahna asup Islam. Kahiji berakal. 2 baleg. Erek baleg di nomor kahiji berakal, nyaun kadua pek bae. Cara penomoranan. Jadi syarat sahna asup Islam genep. Kahiji baleg, disebut nama 2 berakal. 3 teu dipaksa. Tegasna keinginan manehna teu dipaksa gitu, teu ditodong. Kaopat ngucapkeun 2 kalimat syahadat. 5 tuluy-tuluy dina ngucapkeunana. Artinya beres syahadat kahiji, asyhadu alla ilaha illallah, langsung ngucapkeun syahadat kadua gitu maksud tuluy-tuluy. Kagena tartib dina ngucapkeunana. Maksudna tartibna yang heulakeun asyhadu alla ilaha illallah mandarikeun wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tah sakitu syaratna. Jadi lamun aya jelema anu tadina apa sih? Tadina teh lain Islam, anggaplah aya jelema Kristen, Hindu, Buddha. Heg we manehanana teh hayang asup jadi umat Islam tah kudu terpenuhi syarat nu genep ieu. Tingali kaayaan jelema etana baleg berakal, tah mun balik berakal geus aya cumpon 2 syarat. Kemudian lain dipaksa. Memang keinginanana cumpon tah syarat katilu. Kemudian kudu ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Najan hayang-hayang mah teu ngucapkeun 2 kalimat syahadat, teu cumpon syarat kaopat. Kemudian kalimat kudu tuluy-tuluy entong kaselang-selang lila gitu antara 2 syahadat eta teh. Lamun kaselang nya kudu diulang deui. Kala genepna kudu tartib ngucapkeunana. Tah lamun aya we jelema anu tadina lain Islam we, kemudian melaksanakeun syarat anu genep ieu, teu kudu urang naon sebutna loba paluntang-palintang boa. Statusna langsung saya tak sebutkeun ieu jadi jelema Islam. Si ieu anu geus jadi jelema Islam. Terkecuali lamun anu keturunan indung bapakna Islam tah mangka henteu aya syarat eta jelema supaya disebut jelema Islam teh kudu memenuhi nu genep ieu, eta mah disebutna Islam keturunan ti indung bapakna. Seperti contoh area di urang ayeuna waktu ayeuna gitu. Rata-rata di lemur urang kan Islam mah keturunan ti indung bapakna. Nya duka ti zaman saha urang eta apa pendek aneh masih diteliti itu saha nu mimiti mawa Islam ka daerah ieu. Nyati antarana anu nyebutkeun pangarasa mbah nu di dinya makamna. Nah gitu. Ya wallahu alam mungkin wae gitu. Najan lain pertama kali mungkin ya termasuk kelompok-kelompok awal da geus dek hampir 400 tahun yang lalu eta teh mbah nu di makam eta. Lain beh dieu ya. Entaknya kudu darek jarahan atuh teu kudu mikir kaler kidul hitung urang ngajarahan ka anjeunna teh sebagai ungkapan terima kasih we. Jadi wasilah datangna hidayah agama gitu. Kedatangan anjeunna. Ya mbah nu di makam di dinya. Ya meskipun can bisa dipastikan secara 100%, tapi banyak yang menyebabkan gitu khusus terbelah dia gitu. Mantena gitu. Teman-teman kabelah hilir, kabojong loa saha, nyata masih diteliti gitu kan. Kabelah Cibitung saha.
Eta ge masih diteliti anu nyebutkeun Mbah Abdullah Mabuwi lemur gede, anu nyebutkeun Mbah Bale Pasir Pogor, anu nyebutkeun Syekh Abdurrahman anu pernah ujilah di Rangamadu, anu nyebutkeun lain di sana sebelumna geus aya nyata masih diteliti kan. Berarti samemehna mancan ari Islamnya samemehna. Tah kemudian diislamkeun teh ku jalmi nu daratang eta. Nya carana dipenuhi syarat anu bieu. Jelema nu geus balik berakal da aya budak leutik mancan bisa. Lamun anak-anak jelema kafir, jelema-jelema Kristen, Hindu, Buddha, anak-anakna encan bisa disebut jelema Islam. Nah, jan mimilu ngalakokenan pagawean umat Islam gitu. Tetapi pertaruhanna ke geus balegna. Tuh. Oh, saheulaanan syarat sahna asup Islam. Jadi kudu syukur urang mah. Islam teh ku perantawisan indung bapa jeung karuhun-karuhun urang ngan nya ulah nepi ka dilalaworakeun ulah kena-kena geus Islam teh baheula hare-hare we kana Islam teh teu daek mempelajari nya bahaya. Mangkana bisi urang akuan Islam tapi bodoh dina lebah aturan agama urang sorangan kan isin atuh kitu. Ngisinkeun jeung bahaya we keur urangna babari ditipuna ge ku batur. Mata balik we ngaji teh kadinya we geuning dina niat nu kaopat mah keur ngajaga Islam, minimalna aga ngajaga Islam nu aya dina diri sorangan, oge ngajaga Islam nu aya di lingkungan. Niat ngaji teh kitu. Teu kudu moher-moher teuing niat ngaji. Anak kakarek urang nataan sahiji-hijina. Mana rukun Islam nu 5 teh hiji-hijianana syahadatu an. Nu kahiji rukun Islam teh syahadatu an. Naon ari syahadah? Asalna syahadah mah nyaksian, arti syahadah. Arti asal syahadah mah nyaksian. Sehingga nu ngalakukeun disebutna syahid anu nyaksian. Saksi. Tapi nu dimaksud ku syahadah di dieu mah lain nyaksian dalam arti ningali kumaha tabung keuleuh, tapi bisi ya. Sabab pernah beredar geuning. Aya video beredar jelema-jelema komunis anu rek ngadangkalkeun umat Islam nu barodo. Katanya orang Islam itu rukun pertamanya bersaksi tentang Tuhan. Kamu pernah melihat Tuhan yang dijebak ke pertanyaan kita nu bodoh mah dan tak pernah mempelajari ada syahadatna, bengkung syahadatna. Jadi hampir tereh we katipuna teh. Antep heula jadi cenah ragu-ragu heula kitu. Kapan baheula teh jelema teh dimalurtadkeun teh jalan teh ku cara kitu diragukeun heula. Tah nu bisa di kitu-kitu teh jelema-jelema anu bararodo tina ilmu agama. Mutak hade ilmu agama. Tah nu dimaksud ku syahadah di dieu mah lain berarti nyaksian ku mata bungkeuleuh, tapi arti syahadah di dieu mah at-tayaqun ngayakinkeun. Wal i'tiqadu jeung nekadkeun. Jadi arti syahadah di dieu mah ngayakinkeun tur nekadkeun. Kunaon nya ku hate. Ngayakinkeun jeung nekadkeun ku hate tentang naon? An kahiji tentang bahwa la ilaha illallah teu aya nu diibadahan kecuali Allah. Wa anna Muhammadan jeung bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam anu ke aya bahasanana Rasulullah eta utusan Allah. Jadi nu kahijina rukun Islam teh ngayakinkeun jeung nekadkeun hate tentang dua perkara. Nyata tentang teu aya deui Tuhan kecuali hanya Allah. Oge teu ngayakinkeun bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh lain hanya tokoh biasa, lain hanya pemimpin bangsa lain tapi Rasulullah utusan Allah. Tah keyakinan tentang dua perkara eta pokokna Islam, minangka pondasina Islam teh eta syahadat. Sehingga engke kalakuan anu sejena bertumpu di dinya. Lamun syahadat eta eueuh moal jadi kalakuan anu sejena teh ilham. Kalakuan anu sejena engke nomor 2, 3, 4 jeung 1 leuwihna lamun ieuna eueuhan moal jadi.
Tah rukun Islam teh kahijina. Jadi lain berarti kudu ningali mata buncelik atuh kumaha. Tah anu ngajebak ku pertanyaan kitu engke jawabanana sakumaha anu geus diajarkeun ku Nabi Idris alaihi salam jeung kawadina ku Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lamun anu nanya ta'anut disebutna. Kalah kadek ngalilieur tah jawaban teh tojos panonna. Mun wani langsung tong dijawab ku lisan, da eta mah lain nanyakeun. Dek ngalilieur tojos. Nya maksudna teh tinggalkeun tong dilayanan, olok energi. Nanya-nanya kitu. Leos. Nah, cek ente ngaleos. Nah, mungkin kudu nanyakeun deui. Urang nyaho maksud maneh mah lain dek nanyakeun. Tuh. Palamun teh nyaho mah loba anu kitu teh. Heuh, cenanya urang teh iraha ningali Allah, tuh Allah teh nu mana teh teh pan kitu. Hal maksudna syahadah di dieu mah lain berarti nyaksian ku mata bungkleuk. Tapi arti syahadah di dieu mah at-tayaqqun wal i'tiqad. Ngayakinkeun jeung nekadkeun nya ku hate tentang dua perkara. Kahijina tentang la ilaha illallah. Nyata teu aya deui Tuhan kecuali hanya Allah. Tah hate teh ngayakinkeun kitu. Sehingga lamun aya anu mempromosikan atau ngaiklankeun Tuhan-Tuhan baru ditolak ku hate teh kitu. Nu aya batur nu nawaran Tuhan sisi bade Tuhanna nu ieu abdi nyana tolak kitu ku hate. Pan maneh teh loba. Moal teh jiga dagang kacang, dagang bala-bala. Apan ayeuna nu mempromosikan Yesus ge sakitu gencarna dina TV ge aya mimbar agama Kristen. Pan Indonesia teh Indonesia Raya loba. Pan keur dagang Tuhan eta. Aya nu ngadagangkeun Buddha, nu ngadagangkeun patung-patung. Tah, urang teh kudu nutup hate. Tina ngalirik gitu. Entong lirik-lirik acan. Da urang mah kudu saklak la ilaha illallah. Teu aya deui Tuhan kecuali hanya Allah. Nu kadua, urang ngayakinkeun jeung nekadkeun anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sirahna geus diajarkeun bari aya nu poho di sabare. Oh, wayahna ge kudu dibalikeun deui. Ulah buta kana sejarah. Tah bahwa Nabi Muhammad nu eta teh Rasulullah utusan Allah. Lain hanya sebatas tokoh Arab, lain sebatas pemimpin Quraisy lain. Lain sebatas hanya kitu, tapi manten teh adalah utusan Allah. Ieu tah rukun Islam. Keun beda ari penjelasan pan oke, pembahasa ieu mah karek nyebutan. Wa iqamus sholati, kaduana rukun Islam teh iqamus shalah. Naon ari hartina iqam? Hartina iqam teh al mulazamatu wal istimrar. Ai mulazamah teh hartina netepan tuh. Matak sebenarnya mah netepan mah lain arti salat, arti iqam netepan. Netepan teh ngeukeubeuh wal istimrar jeung mayang teu eureun-eureun. Ngeukeubeuh jeung mayang teu eureun-eureun kana naon as-shalah. Jadi netepan salat. Netepan salat. Da arti iqam teh lain migawe. Migawe mempan bisa lebih umum jeung bisa sanajan kursa kali disebutna migawe, tapi ieu kacapna ku iqam. Da dina hadisna ge wa tuqima. Aqama yuqimu iqamatan iqam. Artina iqamah al mulazamatu wal istimrar. Netepan jeung tuluy-tuluy teu eureun-eureun as-sholati. Jadi terus menerus ngeukeubeuh netepan kana salat. Salat anu mana nya henteu loba, salat anu 5 waktu. Jadi rukun Islam anu kadua teh sepanjangna menjaga salat anu 5 waktu, menjaga migawe. Tah rukun Islam teh kaduana. Keun ke naon syaratna salatna, kumaha praktekna. Engke bahasana di hareup aya. Kitabus shalah aya. Ngan eta nu kudu diingatkeun ku urang bahwa iqamus shalah mulazamah jeung mayang tuluy-tuluy kana migawe salat teh termasuk rukun Islam. Jadi cirina jelema anu
Islam disebut muslim teh ya sapapaosna menjaga salat. Lamun tama sawaktu-waktu urang teu menjaga kana eta salat, ninggalkeun kana eta salat nu 5 waktu nya ceuk anak ge entong jadi amak lamun aya nu meragukan keislaman urang. Aya ujang Islam sanes. Terus disambungkeun kanu tadi. Syahadat. Tah, aya na iqamus shalah tetep pondasina syahadat. Lamun eueuh syahadat mah lamun teh aya jelema nya dohirna mamigawe kana salat tapi henteu aya syahadatnya teu jadi. Da syahadat mah pondasi panjang. Oke, urang sambungkeun deui. Lajang nu katiluna wa itauz zakah. Balik ke deui bisi nu kadua bisi kurang kaharti. Jadi rukun Islam teh nu kaduana netepan terus menerus ngalaksanakeun salat nu 5 waktu kalawan dipenuhi syarat-syarat rukunna. Eta rukun Islam nu kadua. Lain salah kadar gitu. Nu katiluna wa itauz zakah. Naon ari ita'u? Ita teh i'ta mikeun. Mikeun. Ita'u teh mikeun. Ai zakah naon? Ai asalna kata zakah mah annama'u wa tathhir. Tumbuh, berkembang dan suci. Arti zakat teh cek lugat. Tapi cek di dieu mah ngaran zakat teh maksudna ngaran keur ukuran harta tertentu nu dikaluarkeun dina waktu tertentu jeung make cara-cara tertentu. Eta zakat anu bakal aya pasalna hareun. Nya heulaanan pan urang ge geus minang lah keur urang mah ngadenge zakat teh eta teh zakat teh. Tah anu termasuk rukun Islam teh mikeun zakat. Jadi mikeun zakat teh eta teh rukun Islam. Ciri na jelema Islam teh mikeun zakat. Lamun geus terpenuhi mah aturan-aturanna. Sehingga entong amak lamun anu jelema Islam geus kudu ngaluarkeun zakat, mikeun zakat tapi teu daek ngaluarkeun ku batur ditanya diledek. Ari amang Islam sanes eta zakat digegeuweuk wae. Entong jadi poporong sia kehe kantun sadar nya nya. Amang teh Islam mun keur poho itu kaseret ku Mang Iblis. Kaopat wa saumu Ramadan, puasa dina bulan Ramadan. Naon ari saum? Saum teh al imsak anil muftir. Nahan tina hal-hal nu matak ngabatalkeun, model tina dahar nginum jeung hal-hal sejen. Dimulai terbit fajar sampai surup panon poe kalawan make niat ti peutingna jeung make syarat-syarat khusus. Nya tah nu geus pernah urang dipigawe kalakuanana. Tah, ngalaksanakeun saum ngan khusus saumna lain dina bulan-bulan saja, lain dina bulan Rabiul Awal, Dzulhijjah lain, tapi saum Ramadan dipatok. Saumu Ramadan. Saum dina bulan Ramadan. Nyata Ramadan teh bulan ka-8. Tah ngalakan sanakeun saum dina bulan Ramadan eta rukun Islam. Kalimakna wahajjul bait. Rukun Islam teh haji. Naon ari haji? Al qasdu lit tanasuk. Maksud ngadatangan hiji tempat karena rek ibadah. Datang ka hiji tempat dengan tujuan dek ngalaksanakeun ritual ibadah kitu disebutna hajja, ya hujju hajjan. Haji ka mana? Al bait. Haji ka Baitullah yakni ka Ka'bah nu aya di Masjidil Haram. Tah rukun Islam teh kalimatna mah ini ngadatangan ngaziarahan Masjidil Haram anu aya Ka'bah di jerona teh dengan ngalaksanakeun proses manasikna anu sakumaha bakal diatur dina babna. Saha man jelema-jelema istata'a ilaih anu mampu untuk menuju ka ditu sabilan di perjalananana. Jadi emang teu sakur-sakur Islam, tapi man istata'a ilaihi sabila. Muslim anu punya kemampuan untuk ke sana, maka wajib manehanana kudu berangkat ka ditu. Eker memenuhi rukun Islam.
Kumaha lamun anu manna teh layastati teu mampu nya tah man teu nanaon. Lamun nepi ka sampai maot teu kungsi ka ditu henteu kudu ceurik teh kan. Bae. Ngan ari ka hayang mah nya kudu hayang. Hayang ka ditu. Tah enak urang urut rukun Islam anu kalima teh ti nomor 5 mula. Rukun Islam nomor 5 nyaeta hijul bait, kawajibanana saumur hirup sakali. Bari khusus keur anu mampu. Oh, haji mah saumur hirup sakali. Wajibna. Nu mampu oge gitu. Komo nu teu mampu mah teu wajib-wajib acan. Turun nomor kaopat, saum Ramadan satahun sakali. Untuk unggal bulan nyata khusus bulan Ramadan dina jero satahun teh ngan sabulan aya saum. Kemudian ita'u zakah. Ngaluarkeun zakat atau mikeun zakat. Pokokna lamun tina badan satahun sakali di akhir Ramadan teh. Lamun tina harta sesuai nisabna mungkin satahun sakali rata-rata atau lamun dina pertanian mah samusim panen sakali lamun memenuhi kana nisab ku sakali panen. Engke aturanana. Ngan jelas henteu unggal bulan gitu we. Zakat nu jelas teu unggal bulan, baru unggal minggu. Turun kana rukun kadua. Iqamus shalah eta mah unggal poe. 5 waktu dina sapoe misti eta jelema salat. Dina sapoe sapeuting 5 waktu manehana mesti salat. Eta mah teu bisa poe kamari da geus awayana poena salat deui kitu we. Unggal poe. Nempeda hari geus mah contoh urang lamun entah salat maghrib gitu nya. Nya datang di salat geus datang waktuna isya. Kos ayeuna datang waktuna isya. Ta urang lamun geus salat isya nya teu kudu ngaduk-duk salat deui subuh. Tawa salat duhur nyangke we. Lamun datang umur kana waktu ta subuh nya salat. Jadi sarajan unggal poe tapi aya waktu-waktu tertentu dari Al-Qur'an pan. Kitabam mauquta. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi aya waktu-waktu khusus salat. Tah nu kaya markah hiji we rukun Islam teh nu markah hiji yakni syahadat eta mah sapanjang hirup kudu aya dina jiwa jelema. Ulah aya potong sadetik oge ulah aya lesot eta syahadat. Sehingga lamun lesot eta dikategorikeun kana murtad biji tina Islam. Jadi anu sapapanjangna kudu aya mah syahadat sapapanjangna. Terus naik karena salat eta mah unggal poe jadi termasuk pagawean Islam anu harian. Hanyat kana zakat jeung saum pagaweanan tahunan. Hanyat kana haji khusus pelakuna muslim anu khusus anu marampuh oge batasanna ge saumur hirup sakali. Beres tak sakit rukun Islam. Di mana terpenuhi nu 5 dieu teu kudu ragu. Teu kudu ragu sebutkeun ku urang eta jelemana Islam. Mun urang ningali jelema sok salatkeun mah eta paling nya kitu lamun teh mah urang aprok jeung jelema anyar pinangih di perjalanan atau di perantauan. Sepanjang pengetahuan urang eta jelema tara pernah salat. Maka nya urang teu kudu ragu-ragu lamun dina hate teu mastikeun keislamanana. Namun anu nanya teh eta cenah umat Islam bukan? Enggak tahu, Pak. Sebab saya beberapa hari bareng sama dia juga, saya belum lihat dia sholat. Ya enggak apa-apa nya nyaritakeun kitu. Pokoknya. Tah salian tinu 5 ieu mah perhatikan kemana? Salian tinu 5 ieu eta mah henteu bisa jadi tanda khusus umat Islam. Contohna misalnya model dagang ada henteu khusus jeung teu bisa disebutkeun kieu. Sakur-sakur nu dagang eta muslim, anu teu dagang lain teu kitu, Pak. Tapi beda jeung nu bieu nu 5. Moal aya anu salat kecuali umat Islam. Moal aya nu zakat kecuali umat Islam. Moal aya anu saum dina Ramadan kecuali umat Islam. Moal aya anu haji ka Baitullah kecuali umat Islam. Tapi kitu mah dagang. Macul, belajar.
Belajar lain khusus umat Islam. Teu bisa dikatakan kieu. Anu belajar umat Islam, anu teu belajar lain Islam, henteu teu bisa kieu. Jadi dina pagawean salian tinu 5 ieu mah umat Islam jeung lain umat Islam bisa melakukan secara bersama-sama. Cuman ingat umat Islam mah dina ngalakukeun nu eta oge kudu terikat ku hukum syara. Umat Islam pek dagangan dagangna kudu terikat ku aturan syara. Umat Islam bisa kuli ngan kulina kudu terikat ku hukum syara. Umat Islam kudu ngalak pangarti, ngalah ilmu ngan cara ngalahna jeung nu dialana kudu terikat ku aturan syara dan lain-lain. Geus sementara sakitulah. Oke, kantun maju karena rukun agama nomor kedua yakni iman. Paslon arkanul iman sitah.